Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Kalayan nyebat asma-Na Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih. Maksud medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada. Anu dipipindingan ku silip sinir dihalangan ku siloka sasmita kalayan dirimunan ku simul guareun zaman kiwari. Anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia wireh manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur. Margi ieu lalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener, adil jeung murka. Hasil nulis para wali anu direka ku para pujangga disusun ku Jamali Nuhung. Silip sinir siloka sasmita jeung simul eta anu mininganana dugi ka disebat seni pawayangan adiluhung. Nyaritakeun kalangkang manusia kasarios di negara Amarta di wewengkon Madukara di pakampunganana kampung nyingkur sisi gunung hejo lemok dangdaunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pas liwer. Tawis negara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa Kertalaharja. Sepi paling towong rampok nu digawe simpe hate kaum buruhan teripuh karyawan samisarna. Watak wantos raja negara Raja Adil Plamarta nyata Prabu Yudhistira. Sekeseler Barata nyata putrana Pandu Dewanata Swargi. Semanurah putra Pawana salaku sesepuh ieu pakampungan tumaritis ngahajang ngahaturanan linggih astra jiga landawala. Semar Yawinangun Semar Yawinangun Semar Kuncung Pakuning alam Semar Kuncung Danarul Siti Bentara Kang Puputra Kang Danarulu
ngantos kasipuh ku pangaweruh nyaeta kakasih Ki Sabda Palon atanapi Semar Badranaya ngahaturanan linggih astra jingga dawala diwari parantos aya di payunan Semar Badranaya ngantos kana dawuh Semar Badranaya kitu kaayaanana punirahangan di kakawaling lisan mekaten pengandikan ibu tageni syukur yang anaking jimat awaking astra jingga dawala anu payus di piagul kalayan dipireus ku dewek yap kaharep jang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangatan syah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikeun saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh kusimar jeung si sangkon nya tiasa hari umum pulung kieu ieu oh syukur jang kieu dulu ucuk saperkara dewek teh sono jo sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirupe jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat asli nama dari urang Cikone poh ngaku urang Cikone bojong soang tetapi pakamulang ka asalna ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea kumelenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa heueuh maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadina lebah dieu balik pe kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya andenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe leres sabab aya nu leuwih halus tibatan dakwah naon amal amin anu bakal nepi mah eta
urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nama ke teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malah kojitu munapuroda ngali gincing dulu balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu selenang acan di boehan ge kudu hirup make jeung mawa amal kos nu heueuh ongkos teu mawa naon-naon ha atuh rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal lain mawa boh hade boh goreng di ditu mah akibat gitu. kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucungik sia mah Ini pabeulit nyarita hayang aing ngomong hayang naon atuh lempengkeun ini rapat tetah kasih ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan bener pondok larawat teh gitu heuh panglempengkeun panglepengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu sok atuh pangbenerkeun gajah teh ninggal gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha bi teh kitu gajah cing cek si laing gajah amal anu goreng gajah karena gajah gadingan gajah maung belangna digadingkeun gadingna amal hade karena gajah gadingna dijeun maung geus geus era sia era ku si api oman era apono era tak kitu we cinek nama urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mumpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreak alam katukang bisa nak muncul nak merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan kitu pangna bisa riung kumpul cirina tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang sia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari mah kanyataan ulah hirup cek urang kaler teh mah nepi ka jadi anggota NATO ngau jauh-jauh teu nyambung teu nyambung NATO mah da North Atlantic Treaty Organization Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting mah kanyataan sedikit bicara banyak kerja sedikit bicara banyak kerja tuh nyata pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya
jadi gawe bener Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya? Tuh ulah diperingati ulang tahun. nya diperingati ulang tahun geura aya ulang poe teu. Sidik bisa popoe. Malah memperingati teh hura-hura teh taleler. Nya numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan. Gua aya ge memeh main rebutan teh geus sing rebut wae, perebut kadudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Silih siku, silih jejeg geuning bari sabangsa teh. Aya tarik tambang nih. Padahal ku sinir kitu ge teh. Jeung aya aneh aya nama tibalik ujang. Tibalikna kumaha? Baheula mah karuhun urang Bajoang paeh poso nepi ka katangkep ku penjajah bus kana obang. Dibui di jariji besi. Jelebur teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat. Tina dibui teh didasi. Tina dibui teh didasi baheula mah tah aya nama lain. Didasi heula tuluy dibui. Aya nama dasi ngamar tuluy dikejar jarji beuh. Aya nama pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh. Geus gara roblog ge meureun Pak. Iya. Nah bet atuh geuning. Aneh we aneh ayeuna mah pan ai hutan teh pan aya menteri na menteri kahutanan, agama aya menteri agama. Da baheula mah Pak leuweung teu dijaga. Da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak. Aneh jadi loba pager makan tanaman. Mun cara ngotan baheula mah nya. Eta didenge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok. Kacida deui Bari eta teh agama religius anu aya patula patalina jeung moral. Tapi aya pupuhna teu bermoral. Ai pupuhna teu bermoral, mun panggih ayeuna hareupeun abdi dari dagor juga ngirungna abdi. Eta mah kagila-gila keding. Aneh abdi mana? Lain aneh su. Ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh, kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab. Kitu. Tingali dina katerangan, mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami, maka eta nikmat tamah deui. Ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun, maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug. Iya tsunami mah kahuruan mah biji letak mah banjir mah angin mah bener kamanan alah iya nya Pak dek nyalahkeun saha karengeng ku dedengean dek nyalahkeun saha nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan jauh-jauh oke ka bang ai nu gablek dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke bangkong teder ngayakeun sidang pleno di antarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema aya nu ngaruksak jelema aya nu dingkeun ka bangkong duh orden di antarana bangkong oman bongan bangkong jang bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimandikeun bongan hirup bararohong pas ini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati uluh nya nyata ai bangkong di kongkorong ai sinunuk henteu
tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng ngangan rorongkong rorongkeng tina harengheng kudedengean naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang bisa cekolot baheula baka tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang anu saralah teh eta bongana tilawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran tilawang ninggal ka jalan mada sanes deui saha pijalmeunana grepek nu mung kageleng anu hayang kageleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da tilawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna ke solusina kumaha teh ka aya nagara teh ha solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh dengek siapa jadi dagor ke koi solusi jeung polisi teh jauh solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing da kudu sararea atuh moal bisa sewang-sewang eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we kanyataanna mah da papisah geus sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kaceuna ge nya jadi jalan keluarna teh urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu ngeusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon bisa nagara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianana teh kudu ku budak angon heueuh ujang kumaha teh ngalilieur batur ai bokap ngalilieur kumaha jang jelema teh nu palalinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong teh konselin aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa kana ilmu palasipah palasipah teh naon filosofi falsafah ya bid'ah falsafah nanahaun da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari teu ngarti bari sia ge teu ngarti deui ya bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk falsafah aya bener ceuk umum dengekeun sia aya bener ceuk umum kadang-kadang patongong-tongong jeung ceuk ilmiah contohna sok umumna di urang nyarita panon poe bijil ti mana cuetan yakin leres
cek saha ya umum ge jararita atuh biji elati diwetan tah cek ilmiah mah henteu lain gitu nah kumaha gitu da panon poe mah cicing da bumi numui kapan rarasaan mah urang teh pan sidik diwetan air rarasaan lain rasa gitu jauh tina rasaan ku rasaan ieu euy nah atuh geuning da bumi nu muih panon poe mah cicing nya nya tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh tuh mau jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gera raketan nu deket gera deheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha tina wujud urang gera prak gera pangihan sirina satangtung diri geuning gitu eta beli jauh-jauhna teh ayeuna panon poe biji tewetan kumaha maksudna heuh dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibid'ahkeun teh babatok sia mangeran kagolongan sia teh benar cing Allah mangeran Microsoft mangeran kana gulungan jadi panon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh cing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning baheulana da ku penjajah teu meunang sakola benar jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo rajin pinter kabalinger deui tah panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat ai barat mana kulon tuh matak panon poe biji ti kulon jadi barat-baratan bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat bener pakaian kahakanan budayana segalana teh kang nginum-nginum minum mah ge nurutan urang barat daya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh kata mah turun tina angkot geuning tina angkot bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leung lamun teu sing kayoan untungna teh pasang tuh korban mode tadeuleu geus ka barat-baratannya omui mane malalesin bujan teu sangka ada wala bapak aing profesor le bicarana akademis euy urang teh kapikirnya kan wah menyaan nepi ka dinya kadaharan teh nya wah nya leres ai turun tina cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol dan nu dihakana hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin donut hotdog bisa malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok itu ini mau peuyeum ini peuyeum apa itu peuyeum bener bedog nya
naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang ya Pak tapi kadiluli-lulinya asli geus eueuh aslina kan ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ektasi magadon sabu-sabu banyak sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman heuh pemuda sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah satahun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang tonggong negara teh anu disebut harapan bangsa teh anu disebut harapan bangsa teh mana deudeuh bangsa urang ya Pak deudeuh teuing cu da eta budayana atuh da sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heulaana budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa ta urang teh geus kalengitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa benar wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus babaca geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh dari jeung daharnya di Sunda nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi KPPN teh ayeuna we di imah gitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik sonah sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong borok make jeung dengan anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejak ai wayang teh geuning kalah disebutkeun kalah dijual gamelan di kilo tawang deui kanu tadi ulah ngabutut bangkong naon yen bisa ieu waluya negara tapi nu nyicinganana budak angon maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya iya karena budu teh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula iya ya Pak artinya cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih tema nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang gitu nuhun Bapak
paingan eta nya ceuk aing ge bapak aing mah batok bulu eusi madu mutiara tertimbun deh ieu nya leres Pak bapak teh keur abdi mah harta karun nya harta karun tertimbun kitu ya bener nu mawi dewek bisi dewek isu pageto paeh ya ulah waka Pak ulah waka Pak can tamat abdi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur ucu ukur kegaduhan ulah waka Pak heuh ngabdi ye can kawin ongko abdi teh bisi ai geus kitu mah ngaharewosan kana silai-silai anu bakal jadi doraka pisan mah nya eta di mana silai geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku silaing moal amak da urusan silaing moal dihisab aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing nya nya pabebas bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai weh hulu teh ieu abdi nuhun Pak nya tak kitu cu dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak karena pribadi kade kaansloman leungeun mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun bisi kalalanyoan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko-neko sampean ceuk urang Madura ulah terlena hirup teh leres kitu nya nuhun Pak ngagebrai abdi tak kitu kade nya kade entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung kagering-gering mikiran batur keluarga naon resep jang biasa anu kacangrum tah kitu jang nuhun Pak tanya nama balik we kana obrolan anu pokok naon atuh Bapak teh kieu king kumaha atuh ieu teh Pak jadi dewek pang nyalukan ilaing teh geuning aya maksud tertentu siga ieu nya eta dewek teh ngabogaan maksud tapi ieu maksud teh mat lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan lamun satuju tuturkeun kandungan hati amanat teh anu jadi kandungan nya hati ngan meureun dewek terek menta kamandang ti silaing itu cing sok coba itulah mumpung rada cerah sok kayaknya gawe santai santai sok atuh kanya nu deuk hayang naon atuh kieu nya sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun nya naon atuh teh pangna iluk inung silaing diinitkeun ka sekar mume jeung sigareng dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui kita nunduk rana atuh perbudakannya kadenge naon eta ku silaing kadenge bubuyus ya
dia ngomong Nah, ayo. kumaha bete Pak Sekali deui cenah. dewek teh dek boga pamajikan deui tak ieu teh kulantaran diridoan ku indung si lain Waduh. Ah, kumaha ku kupingan bapak palai garwaan deui geus tujuan ku si Mak. cinek nama bade ngamadu bade ngawayuh bapak teh Ade Mogor cenah teh. dek mogor cing kanya Sok kumaha kamenan. komentaran kanya dageus gede urang teh tah itu hari eta awewe na teh kurang pertapan banyukan sana kakasihna teh Dewi Nilaningrum Terus aya nu dicita-cita. tah di eta pertapan teh aya mawar bodas Waduh. ku dewek dek di jugjug Kalau tetep make jeung mawar bodas teh ala. dek mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu di teang hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugan anu kolot henteu nyusul Bukan nu kolot teh dibijaan ku batur. oh kitu tah kitu deh menta dianteur ka lain dewek dek pojoan deui komentar si lain kumaha idem sok aka Kita mengiringan wae ka akak. Idem. ayeuna mah zaman demokrasi Terbuka. masina baheula demokrasi teh disimpingan disunatan tapi punten ye sok ongan disuhunkeun tadi disuhunkeun kamandang kumaha cek si lain henteu abdi mah teu satuju naon upami bapa ina garwaan deui bade ngawayuh abdi teu satuju sabab tangtos aya sabab moal pati-pati atuh logikana oge atuh da ayeuna kaayaan bapa teh teu sarua jeung Pak Haji Apo Nya benar. artinya bapak itu tidak nalipak maneh Jadi nurus tunjung dah. disebutna nurus tunjung teu ngukur ka kujur teu nilih kaayaan Ku barudak ngora mung eleh peta. ku barudak ngora nepi ka mung eleh peta Aduh, hayang anu ngora deui. Sama gitu nah. bapak bade garwaan deui ma oge can disenangkeun ku bapak teh Nya. cacak hiji teh Umur 2. bari emak teh putri raja ti nagara Sekar Mume nepi ka waduh luar biasa itulah istri sajati ti emak Ese neangan bandingan. hese geulis banding we jeung Dewi Subadra Megarwa Dunungan Nya mesti kena geus mah lah. Yuswa jauh jeung bapak Jeung Dewi Nunuk sarta saeutik. ayeuna dicacana ku bapak ka dieu eta emak luar biasa da puguh meureun uninga mama da pinuh ku didikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kanu jadi salaki hartina pangeran dunya terpelajar Nya berpendidikan da. berpendidikan Goreng-goreng anak raja. Anak yang ke orang pertapan deui. Kuma bade ku bapa bade dipangwayuhkeun bapa bade nikah deui ayeuna ka saha tadi teh Dewi Nilaningrum ti pertapan Banyukan sana tah rarasaan bapa teh kasep henteu cingeun teu atuh Geus dipikirkeun akibatna gitu. nah teu diemutkeun mamalana Malana atau tuduhan batur we malah tetangga. can ayeuna tuduhan batur tetangga coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutaneun batur Bener nurus tujuh. eueuh tuturkeuneun anak Nya nya ceuheuh. ceuheu
sedangkan katingal ku abdi bapak teh pas teu kasep ditinggal ti kajauhan bapak teh jiga pinguin Kakablak ngomong. Haji Apo pantes. Segala aya, rarai percis emer bahe Nur Widil gitu geuning. tong sok itu bokap eling beh Dar sore teu isu hayang nyanung nyawa aduh kacida. moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah naon sababna sabab abdi mah ninggal gerak-gerik mah sumujudna ka bapa anu luar biasa naon kakirangan emak geresok emak teh sakaligus di mana bapak teu damang emak jadi suster di mana bapak nyari awak emak sakaligus jadi tukang pijet di mana emak bapak palai tuang leueut emak sakaligus jadi koki jadi pelayan di mana bapak ayeuna kotor angeunana emak sakaligus jadi babu pe hadap asor kari-kari ku bapak narek dipangwayukeun cing gablek pucus mar ulu Kan pernah kadang kasar ngomong oge. tong kitu teuing ya geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas Baparentik curug. Laras teh tekan. da awewe mah kitu keneh atuh da teh mah ukuran nafsu Sareng itu sebel biji teh bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertela ngemang boleh napak kana sarupa maka yang bisa ngangon hawa nafsu nanti kari-kari ayeuna bapak kalakuan deh gitu ilmu ajum ilmu lilin ai kabaturnya angan manehna leeh jauh jeung dicaritakeun kan. Tadi cenah kudu anu toja iya ieu sarangan disaurkeun ku bokap tadi jeung ka anak teh. Soljeng ditanya anu. nah dikira cepot tek milu ngarojong kana kapalai bapa nu samodai kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampuran abdi ye da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalinging panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres ta ku emak bari diceungceurikan di usapan teu ragab deui ujang anaki tong geuring ucu emak tah Kata ya dunya kinasihan. teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang Vespa japlang ku bapa geuning kalah dicarek cobi galih pak ulah sok kitu kalakuan teh nah hate teh Buka duit potong dikali. ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang tuman aing mah maka jeung hayang nyanung teh terus sok ya inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina teu sibelgug garwa Rasul abdi ceuk kiai ye dongeng ye naon garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan tapi ku panas-panasna hate eta di mana caroge bade kilir dugi nyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah di Arab aya tangka cau beja aing oge da nyarane na keur dilebang ari teh Soal tangka cau mah teuing teh. tong sok kitu be eling atuh buya kitu ngomentaran sia teh lain ngebetem we care aki-aki 7 mulut aja Si kalawan joan gitu. nafsu teh mending ngaberung gitu Di Bandungan teh melakung bekas nyalahan. heuh syukur jang ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing tapi ke bapak rek ngawayuh heudeuk kitu nyikah
paingan eta nggak isuk-isuk ngajus lencawe terus Leunca jeung takokak gede. lunca takokak dina sakuna teh kuda laut Akar jame. akar jame Jame ngoro. nu kitu we nu digulung teh ieu aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmat goblok sia heeh Kelas hayam tadi. bobogaan tiwul wacana tah nuhun nanakeun hak si lain teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah euy mapatahan kana beger mah abus wah pajarkeun teh ridon cenah mah dipangjanungkeun geuning eta pipi ngagaralang beureun dicakar mana kitu ge bina-bina teuing mun teu kabeh pucus mereka dawang aki-aki teh tong diumar teuing nafsu teh mar syukur Pakai ukeran gitu kan. dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae dewek we sorangan Lalu deungnya wa. antep ma tak bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta kah omongan eta nu dihinarkeun teh Sarwana jeung bapana teh cenah. Sakompet tahun. jadi keukeuh bapa teh bade ngawayu mangga wilujeng mudah-mudahan we ya rumah tanggana cing hancur edan init aing deuleu